Asini anu geus jadi jeung si Iteung. Anjeun teh Iteung geus ngumbar carita ka akang teh. Tapi naha si Abah teh satuju. Gara-gara si botak dijorokeun ka si Iteung. Atuh si Iteung ge jiga nu bopohokeun ka aing. Naon atuh nu di kabitaeunana si botak teh Iteung? Jik anu ngagegeh di dieu kuring doakeun. Ulah pisahkeun abdi jeung si Iteung. Ya Allah, ulah dipisahkeun abdi jeung si Iteung. Abdi teh cinta. Sare aing jeung pikiran si botak. Sabah deui itu da. Pan lumu geus ka dewek. Makhluk manusia kersare di mana kayu di ditu di mana di ditu tuh di ditu orang ganggu kayu ayo ayo nam silakan bangun kuring penunggu sawah ieu. Penunggu sawah ieu. Iya sarua wae sama saja ini penunggu di sini. Ini sagede jaat. Naon hayang di dieu ngelamun, aya naon? Iteung. Kunaon si Iteung? Si Iteung direbut ku si botak. Cingeun teung atuh. Boga banget model kieu hayang ka si Iteung. Betul. Geus muntung. Terus tempo jika kumaha? Goreng. Poaneanan hayang ka si Iteung. Tapi si Iteung geus daekeun sabenerna mah gara-gara si botak. Geus tong diarepkeun deui si Iteung mah mending hayung ngilu jeung aing di ditu. Mana? Lupa awewe mah. Jangan ikut ke ini si Merah. Ikut ke saya. Kalau kamu pengen dapatkan si Iteung. Si Iteung. Ikut sama saya. Ontong. Loba keneh hayung ngilu jeung aing si Iteung mah. Nomor 2 di negara aing mah di ditu. Jangan. Dia mah salah. Kalau ikut sama dia mah menjerumuskan, menjaplak. Mikir pakai ieu, salah pakai ieu. Si Iteung mah nomor 2 di negara aing loba kana nu leuwih ti si Iteung. Si Iteung wah heuh kali Ayo impi. loba di ditu si Iteung lewat. Kenapa? Gini, jangan dihiraukan. Si eta mantong. Nih. Yo, ayo ngilu. Jadi ayan teh ditolak gitu. Ku si Iteung nama Ditolak ku si Iteung. beungeut tempo jaba goreng patu, jaba sirah botak herang. Goreng kajeun botak herang tapi si Iteung teh daekeun ka kuring teh. Naon salah napa geus lumu ditarima? Eta mah gara-gara si Sabah jeung diadu-adu jeung si botak. Entong digugu si Merah mah itu salah. Itu nih yang jagonya sama cewek mah. Si eta mah manggunakeun si Sabah. Jadi didinya rek milih nu mana antara ngilu ka di dieu apakah ngilu ka di jelema itu? Bingung. Yuk. Ikut ke saya. Geus ayo ngilu ka. Bingung aing mah pok lulumuhna bogoh ka si Iteung. Si Iteung geus daekeun. Nah, ieu jadi lieur kieu. Si Iteung mah di ditu mah loba model kitu.
gitu. Ya, kalau ke saya mah cewek tuh bisa mau gitu oge loba nu di kieu tah. Diberi zaman ayeuna mah zaman kieu tah. Jam PPL teh diberi tuh. Jimat lah, sok. Jimat. Sok ditungkeun kieu. Jika cai. Kela. Sok. Tak kudu kieu. Jika cai. Jika cai sia. Sia cerik. Sia cerik. Jika darat. Jika darat sia. 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 Mangi waduk. Bukan baik sih merah. Oh, balik kadi. Ya, balik kadian. Mangi waduk. Ya, mending ngilu kadi itu. Boga nu kieu mah gampang, awewe mah zaman ayeuna mah zaman modern. Bawa ke mall, loba nu kieu. Mending ngilu hayu. Jangan dihiraukan. Sok tur tadi. Ya pena. Encan. Jika cai. Jika cai. Ngadon ceri. Ngadon serik. Jika darat. Jika darat. Gagal wawakan. Gagal wawakan. Noni. Adik, aduh. Nong waduh. Jempre atuh euy. Aduh, aing mah ka dieu lah. Kan ceri. Tah. Ieu jimat. Ah, ieu. Tah, ieu jimat teh. Ieu jimat jeung none ieu teh. Digunakeun bakena ieu. Ieu teh didoreskeun. Anu di rumah. Zaman ayeuna mah teu boga nu kieu mah moal bisa lancar mah hafid fulus. Mah hafid fulus. Gak bakalan lancar. Tau digugu si Budi mah. Jimat. Si Budi mah tau digugu si Budi mah. Arek pake jimat. Pake jimat, sok ta eta. Tah, sok dibere lah. Ayeuna kilo ka ditu, kilo ka dieu. Ieu, ieu jimat lah. Jong. Jimat jika nama ieu mah bener euy tina jing none. Tapi nah ada jengkol ieu. Lain. Lain jimat kitu mah. Moal anak jing none na we nu babari aing ah. Jika nama eta nu mampu mah euy. Semoga jing none. Wah, pasti euy. Benang dipercaya sih eta mah lah. Teung, tungguan akang boga jing none sok teung lah. Bah, Kumaha ceprona kumaha? nah ini hari itu tuh bah. Anu juru itu tuh kebon saha bah. Kebon batur. Ieu cai gede bah. Mohon ceprona kumaha? Ieu sawah abah urang jeun rening. Kali tu. Mohon. Tuh di bola itu urang jeun moal itu bah. Aing kayung minta mun ieu ngaranna pimpinan tueun nya daripada kabasi kabayan naon si golokok kumaha tuh. Bayangkeun mana teh bah. Si kabayan nu keukeuh hayang kasih hitung gitu. Aduh. Amun kieu mah ningali penampilan kieu pada. Ya di orang kota jeung jelema pinter jeung pada herang eta mah tarana. Tah, tong nyebut herang. Alam Heuh bah. kan jelema Nah, pinter ieu ciri-ciri apa tuh bah ieu bah? Kumaha? Ieu teh meunang meuli ti Korea. Ngaranna teh Kim Sang Yok teh ya ieu teh ieu bah. Tah ieu ti Jerman. Germanium teh ieu teh. Tah ieu meunang meuli basa ti Arab ieu. Ieu ti Arab. Ieu ti Palestina basa keur ka Israel ka ditu. Kayung cuncep Ronald, kayung dun bisa ya tapi manantuan teh jigana bener ieu mah ieu bener. Tah. Yo, bah. Kumaha ceprona kumaha? Aya hiji deui, bah. Kumaha mohon. Apa tuh di Wisma Subang? Heeh, Pelantaranan alogo. ya enggak pisan eta mah pisan. Di gireuna Masjid Agung. Di hareupeuna lapang eplak. Lamun urang leumpang ka ditu kudu make angkot. Mohon. Tah eta teh imah di dieu. Jadi teh Kayung cuncep Ronald bener. Cocok ieu mah keur siteung berkecocok pisan ieu. mata. Tah teh syarat ayeuna mah abah. Si itu ulah dikasasakeun. Moal dikasih berokok-kokkeun moal. Kalau masih borokok itu mah tah. Si kabayan naon si Ieu berokok. duit. Kumaha? Bagikeun ka tatana. Mohon ceprona. Yo keur ka Ciatem. Mohon. Yo keur jang Unep. Yo keur mang
Nan, pokoknya mah keur sawe kumaha abah eta nya. Nan pikeun. Nuhun satuna nuhun bisa. Pikeun datangap bagikeun kabeh bisi kurang, bebe jadi kajang Ronald. Ya, teu kayak satuna. Lalakos di abah. Siap, Pak. Aduh, aing pusing sekepeng mah. Si Abah deur aing dijolokeun gerak ka cenah urang kota, urang luar negeri. Waduh, kelaheran botak kuluna nyawa aing teh bogo. Si Kang Kabayan aing bogo nage nyage goreng dodol nges, si borokoko goreng patut. Gebangna dengdek kembang ini aing penting aing bogona ka si Kabayan. Gusti atuh tepungkeun abdi jeung Kang Kabayan. Abdi teh sono. Ogo, abdi Kang Kabayan ge paduli aing mah sangsara oge. Da aing mah pencipta sejati teh atuh film. Mudah-mudahan we aya jalanna Gusti. Abdi hayang tepung deui jeung ngaranna si borokoko. Abah teh gitu. Tega. Tega. Jing nonek sok jing nonek jing nonek. Nanaonan ai sia Kang Kabayan nanaonan. Naon eta naon cing ningali aing ningali. Ieu mah jengkol ke headset teh goblok jengkol atuh bau Itu mah. sia mah. Itu tah saha, ai sia teh saha eta mah kitu kitu. Pokokna mah eta teh jing nonek keur melet maneh itu. Paduli akang itu mah geus bogoh. Teu dikumaha-kumaha ge geus bogoh akang. Geus bogoh. Bogoh ka akang mah. Resep ku goreng patutna, ku goreng dodolnya cenah jiga kieu. Sia anu petot kelas akang teh. Bogoh. Tinggal goreng man itu. Begitu mah si Sabah sudah jeung si botak teh lah. Jeung hate pokona mah akang teh. Kang, akang mah barang langka. Di loak oge di loak malah aya nu goreng patut siga akang mah. Tuh, nya mah bisa dina deui barang langka. Itu, Naon? ai maneh bogoh itu ka akang. Bogoh akang. Tuh, eta teh akibat nu dialungkeun ku maneh tadi sia jeung none-none. Jadi kangen akang itu Tuh, teh. jeung none-none. Wah bisa pecah. Sabab eta mah wah atuh da itu. Akang. Itu. Akang. Akselan teuing saja. Mata kita pilih siapa? Itu tadi Ampura kita tanagana tu dawing makan. baik. Boga kejutan akang mah sia itu. Naon akang kejutan teh? Es. Mah mungkin mobil ada moal. Anu penting mah kabogoh akang ka itu teh gede pisan. Sok naon akang hayang ningali ai. Eng. Amin. Kembang. Karesep abdi akang ieu teh. Cocok. Akan ku aing ke. Si itu kasurupan iman itu. Emang aduh kenang-kenang. Kali gegelan si itu. Hampura akang. Atuh lagi sugan teh hakaneun dibikeun teh kemang gayem ku aing. Atuh biasa aja biasa mah lamun kemang teh bunga. Bunga bang atau bunga naon ada sia mah balangsak bu kemang gitu udah dihakan ku aing. Wah, kabayan si itu. Ayo laporkeun. Wah. Wah, kabayan si itu. Aduh, eta si borokok si itu. Aduh, bahaya. Samana, hayu. Itu siapa mikir. Naon abang? Naonna, si borokok itu. Cicing, Abang. Lari janggona, siapa? Si borokok nek ngarang naonna. Teu bisa ieu. Tingali jangrona pelampiranana. Iteung tingali. Wah, seueur. Lawan atuh Aisyah lawan atuh aduh. Ibu naon ya? Beung tak kitu deh. Botak. Bisa. Borokok. Lalu tinggal dilacing kumaha ge gua amah yeuh. Tinggal itu kalasieun geureuh. Kumaha mikir pakai ieu. Aduh. Cinta bah itu. Cinta. Apa? Cinta. Tingali jangrona geus sakitu. Ya. Heg-hegna. Anu ngaranna cinta tetep wae ari eueuh nu kieu mah ieu. Sok mikir. Jadinya boga teh nu kieu. Mah bogaeun si borokok mah. Bisa ieu.
Bisa nukur naon sia. Sulang cileung. Silat bisa tuh. Bisa silat lah bang sok. Di ngone-ngone paling bisa. Mudah muding abah mah cuma tuan sok sia. Muling di mana? Di ditu sok. Di mana? Mas itu ka dieu. Hayu jeung abah hayu. Tinggal dia cep kana sakitu galiahna. Tingali penampilanna kongkorong lagi hade. Si kebayang naon ikat buluk kan. Sarua herang nama abah sarua herang itu dua nanage. Bener. Bah, ini boga nu herang bang. Oh, Kita butuh hang, betul. Tinggal di jamona, tinggal itu. Abah dengekeun heula dengekeun ye, kue lain teh abah ye. Herang pada herang, goreng patut pada goreng patut, anggar goreng patut kena ieu. Kemarin itu bogo-bogo. Tuh goreng patutna bah aing teh komelet ku jengkol tadi goblok. Pusing gue gusti. Aduh, kumaha wae ya sih. kajian gitu kan mau abogan jing none-none sok. Jing. Tuh, gerangan naon anjing none-none. Kabok lah wani lah. Nah, Tiga jelema kieu betak bogoh aing mah. bogokeun bang. Aduh, gusti. Liur, apa mah liur? Moal aya nu jimat cenah jengkol sok sia. Ayo, balik jeung abah ayo. Antep sih, ayo. Permisi. Aya naon, Sep? Lalu was ieu abah mah. Kumaha aya naon ieu teh? Lalu was abah ieu teh tara-tara disasari ieu. Aya tamu kieu sumpingan tamu. Jadi begini Abah, saya tuh petugas dari rumah sakit jiwa. Jadi mau mencari seorang pasien yang lari dari rumah sakit jiwa. Namanya Donald Kacim. Kemungkinan besar takut-takut ada di sini. Duh, abah pada teringal, teu aya di dieu mah gaya namina. Eta teu aya gitu. Begini Pak, pasien itu benar-benar pasien gila, takutnya membahayakan masyarakatnya. Tolong Abah jangan sembunyikan pasien itu Pak, bahaya Pak. Pasien itu benar-benar sudah stres Pak. Teu aya di dieu mah Sep, digana duaan Sep ieu. Lepat teu aya namina eta da calon pimenantul abah mah. Cetrok, tapi juga gahna jeung moal mungkin gitu cek abang. Tapi saya mendengar Bang, mohon maaf. Jadi mendengar bahwa informasinya ada informan. Katanya Donald Kacim itu jelas-jelas ada di sini Pak. Wah, Coba tadi namanya siapa Pak? Nah itu Pak yang saya cari Pak. Namanya itu pasien yang lari dari rumah sakit jiwa itu Pak. Buah si dong. Coba Pak diperlihatkan Pak. Orangnya Pak saya lihat Pak. Cing cek donang, kalau mah mungkin ah. Hah, Pak. Iya lain kumaha naon gitu. iya ini udah cari. Astagfirullah. Ini dong. Ini Pak orang. Ini Pak. Ini orang gila Pak. Ini orang stres. Aduh, Ini dalam penyembuhan ini. Mohon maaf Pak. gila Bang itu. Ayo kita Liur, bawa apa Pak. liur? Ayo bawa Pak. Ayo bawa. Liur apa? Bah, nyeun moal, Bah. Bah, nyeun. Tuh, tujuh. Bah, nyeun moal. Si abah katipu. Di mana anggar dari kota satu. Aduh, liur.